Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan baraya gaung dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadongeng deui baraya kaum dangu neuraskeun hanca dina cariyos kalayan judul Setan Tuha Sambarani, nu dikarang ku Bapa Entang Sumarna anu digarap atanapi diropea deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebet alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca sim kuring kiwargi teh barang bray dilaan kedokna jeung mukanana breh teh hiji awewe geus kolot. Aduh sararea Allah kalayang teh Mang Endil ngige bari nangtung ngalejeg di tengah imah sarta pokna. Nah itu dia Ratu Guha, kelihatan muka. Kagak lain, dia namanya Ibu Omah Raja Galak. Sekarang mau digolok ame Mang Endil. Kalau kagak mau dikadek, harus mau dikawin ame Mang Endil. Hehehehehe. Daya lian eta nu disebut Ratu Guha nu tadina beungeutang korak teh nya Ibu Omah pisan urut indung Amira. Bu Omah ngeluk tungkul sarta cipanona nyurucut. Sararea oloh kaget Amirah jeung Iwan bati mesem sedang Bu Omah kakalicesan eraeun ku Amirah jeung Nuliana. Ayo buka lagi tuyang atuh, ceuk Mang Endil bari ngagejlig palupuh. Bray ku padukun dibuka, barang breh teh beungeutna tembong. Daya lian iwa ti pajumrat adi Bu Omah nu kahiji. Kalayang deui Mang Endil ngige bari pokna. Yak adug yak tuk yak, yak adug yak tuk yak. Disangkanya dia tengkorak, sing horeng jelema jahat. Hehehe. Itu dia si jumrat bagian Mang Endil. Kalau kagak dikadek tahu rasa lu. Nih. Tuda deka, ceuk Mang Endil bari ngasong-ngasong bereupna kana irung Mang Jumrat. Baraya kaum dangu, Mang Jumrat ngeluk tungkul duanana jeung Bu Omah kaya bueuk menang mabuk. Sararea anu lalajo pada kaget jeung seuri ku kalakuan Mang Endil. Mang Endil muncereung ka mama dukun bari tutunjuk. Dukun cocodot, maneh ayeuna buka baju jeung buka totobong laan kumisna, lamun teu daek dibebek pudekah gerasiling. Ali memadukun mani pupurungkutan sieun ku Mang Endil. Iling embung ngalaan
Ken kudeek dilaan jebrud. Mang Endil ngarawel totopong dukun. Kumisna didudut sarta jangetna dijambret. Breh salin jinis mama dukun jadi Mang Jumsar adi buona nu kadua. Kalayang deui Mang Endil ngige bari ngahariring. Rincik rincang ngagalasar kana hau. Sidik pisan si Jumsar nu gede hulu hehehe. Tuh dia bagian Mang Endil lagi. Kalau kagak mencret lu kagak suka hati gue. Nih perep gue nih. Lu mau dibebek ke gembung Namrud Ger atuh sararea seri sarata dibarengan ku bunga. Pedah jurig-jurig nusok ngagarang ku ka maranehna. Ayeuna geus buka kadok. Lain jurig tapi setan alas bandawasa. Nu jadi tina sagembleng na badan manusia. Diranjing setan iblis. Baraya kaum dangu tilu jalma nu kakara dibukakeun kedokna. Tungkul ngaralu Amirah pok nyarita. Aranjeun wauh kakuring Mang Jumsar jeung Bu Ona kalah terus ngarelu. Hei, aranjeun nyaho kakuring? Amirah nyentak. Kapaksa Mang Jumra cengkat baripokna lalaunan pisan. Terang Amrah. Tang tu aranjeun geus moal bireg deui. Tah ieu Amirah, tah ieu Iwan, tah ieu Mang Endil alias Mama Nyai. Ceuk Mang Endil bari nangtung sarta ngacungkeun leungeun. Atuh ari gabrug teh Bu Omah ngarontok ka Amirah bari ceurik cumerit. Aduh, Nyai, Amirah, hampura ibu, gelis. Ieu teh ibu, hampura ibu teh geus neung teuinganan ka hidup. Baraya sararea ge arorohok nempo eta awewe ngarontok ka Amirah jeung ngakukeun ibu. Dina pertanyaan jero hatena masing-masing. Nah eta teh sahanya indung Amirah itu kapan teu boga indung bapa. Baraya Amirah ngusap dadana bari ngucap sajeroning hatena. Kakara minta ampun saenggeus kieu mah. Geus kitu Mang Jumra jeung Mang Jumsar pipilueun nyuuh ka Amirah baripokna. Hampura mamang teh geulis, ka Nyai geus kaniaya. Hampura. Itu na teh bari ceurik. Ibu, Mang Jumrat sareng Mang Jumsar, abdi wujudna Amirah. Teu aya kaabotan ngahampura kana ka sanes kanten kalepatan sadaya. Nu ka abdi parantos keresa neung teuinganan. Mitena sareng ngawiwirang. Eta pikeun abdi ngahapunten. Nanging dosa-dosa aranjeun ka rakyat nu aya di wewengkon ieu. Nuku aranjeun geus diganggu kaamananana turhatena kalawan agungna ka Allah. Abdi teu tiasa ngahapunten. Aranjeun geus nipu barang-barang rakyat sagigireun ti eta. Anjeun geus ngahaja ngagarong ngaranjah pakampungan. Kitu deui anjeun geus maling hiji wanita. Nuku aranjeun rek diruksa kahormatanana. Ayeuna mah terserah ka sagemblengana masyarakat nu aya di dieu. Nah aranjeun dihampura ku rakyat atawa henteu.
Tapi sagigireun ti eta, sanajan rakyat ngahampura, tapi dosa aranjeun ka Allah tetep sok sumawana. Lamun rakyat di dieu ngahampura ka aranjeun teh sakadar ngagarangan ka abdi nu ngaran Amirah. Tah ayeuna sim kuring kasadaya nu araya di dieu ieu riungan, tu rakyat nu sami-sami parantos kengi ngagangguan lahir batin ti ieu tilu jalmi. Kumaha pamendak para hadirin ka ieu jalma? Kusim kuring bade diterangkeun cucutanana, yen ieu nu istri teh tilas indung kawalon sim kuring. Ieu nu duaha nu pamaget rayi-rayina. Mangga ayeuna kari nyerahkeun ka masyarakat di dieu. Kumaha tindakan kangge salajengna ka ieu jalma nu tiluan. Cung Mang Dira ngacung sarata pokna. Cek kuring, ieu tilu jalma ulah dihampura deui. Dosana wajib dihukuman sakumaha mistina. Serahkeun kanu berwajib, sabarantos aya dinu berwajib, kantun urang lepas tangan. Bobot pangayoan timbang darajuna aya di pihak pamarentah. Margi sadayana nu kagungan perbuatan, boh awon boh saena kedah aya hasilna. Kumaha para hadirin satuju? Satuju. Ceuk balaria mani ear. Ge. Memang rek usul mamang rek usul heula saeutik nuhun. Mang Endil ngacung. Pek, aya naon Mang Endil? Tanya Amirah. Usul tibun amang satu ajana ieu si jurig jana nu tiluan di ka pamerintahkeun langkung sae urang keuretan heula kulitna saeutik ku hinis sinaraja teras di banyu ku uya asem keheul tu damang mah tah ka si jurig deh hak syah ditege gede ku deka. Gunek basa di sapur cimindi deka usil aing deh ulu dewek di babu kuruyung si cocodot modoa sia. Ceuk Mang Endil mani bari jeung nyengir bae. Cing, satuju para hadirin atanapi henteu kana usul ti Mang Endil. Amirah nanya ka Balaria. Satuju. Ceuk satengahna jalma nu kacida milu girukna atuh nu tiluan batih ngayek-yek bae baraya kaum dangu. Jadikeun rame-rame ngeureut ceulina. Ceuk Mang Endil bari cicingklak. Amirah jung nangtung bari mere isyarat supaya sararea jempe. Para saderek, usul parantos aya dua nyaeta ti Mang Dira kedah dicanda kanu berwajib. Saterasna ti Mang Endil usul supados teu acana dicanda kanu berwajib dikeuretan heula kulitna ku hinis sing raca nu engkena dibanjur ku uyah asem. Tapi usul nu kusim kuring ditampi mung hiji nyaeta usul ti Mang Dira. Kusadayana kamaklum teu kedah diterangkeun panjang lebar deui. Margi nagara urang nyaeta nagara hukum. Teu kedah urang ngahukuman ieu jalma sacara liar, tur sacara hukum rimba, diperkosa, dibinasa. Ayeuna mah serahkeun bae kanu wajib ngurus jeung ngatur sagala hukuman pikeun jalma nu saralah nyaeta ka pamarentah ku jalan nyerahkeun kanu wajib. Urang teu kenging mawa karep sorangan sawenang-wenang ngahukuman jalma teu karana diserahkeun kanu berwajib kangge naon aya pangatur hukum nyatana hakim nagara. Tah kitu mugi saran ti sim kuring katampi kusadayana.
Sanaos mangge nya kitu nya Amira. Teu kedah kan dikaniaya heula. Diteraskeun bae kuno wajib ceuk Padira. Saduju. Usul sareng saran di Badira kalayan Nyi Amira. Sararea jadi condong ka Amira deui. Tah, lamun kitu ayeuna abdi bade unjuk pisanggem ka ibu Mang Jumrat sareng Mang Jumsar. Abdi Amirah nu parantos jadi hakim di tempat ieu kangge saterasna persetujuan ti sadayana. Aranjeun kedah diteraskeun kana wajib. Ku kituna teu aya deui nu disuhunkeun ku abdi ka aranjeun nyaeta kariduanana. Dabongan dosa-dosa aranjeun. Ceuk Amira kanu tiluan. Ampun Nyai, piraku ka ibu tega. Ibu kedah dikapulisikeun mah meureun ibu kedah dipanjara. Kebijaksanaan we atuh Nyai ka ibu sareng ka mamang-mamang hidup. Sanajan ibu ge moal deui-deui kitu kalakuan. Kalayan itu bumi Nyai saeusina. Pakaya-pakaya Nyai titinggalan rama Nyai. Mangga ibu mah masrahkeun deui. Tuh nu di Bandung asal ulah dikapulisikeun. Wai ibu mah. Ceuk Bu Ona bari ciri. Ibu, mugi ibu singartos. Ibu ulah kagungan raos ku Amirah diasongkeun ka polisi. Nanging kedah insaf kana kalepatan salera ibu ku anjeun. Sanes abdi atanapi Amirah nu ngasongkeun salira ibu kanu wajib. Nanging dosa-dosa ibu nu nyandak salira ibu ku anjeun ka pihak nu wajib. Kitu deui saupami ibu sareng amang nu duaan dihukum panjara ku pamarentah. Mangga ulah kagungan raos dihukum ku pamarentah atanapi ku nagara, nanging kedah kagungan raos dihukum ku diri aranjeun. Da saupami ibu telepat mah moal dihukum sing emut nu nyiksa sareng nu ngaganjar anging diri urang sorangan. Cenah Allah oge tara nyiksa tara ngaganjar, tapi nu nyiksa jeung ngaganjar teh perbuatan urang-urang keneh kahartos. Ceuk Amira bari seuri leutik saratana teu boga Bu Omna. Bu Ona teu bisa deui nyarita, tinggal sadar kana kasalahanana sorangan bae. Kahartos Nyai, mangga atuh ibu bade nyerahkeun sanes kanten perbuatan ibu. Tah, saparantos kieu mah para saderek kusim kuring dipeurih pati. Kalayan kedah disarengan ku Bapak RT. Ieu tilu jalmi canda ka pihak kepolisian. Terangkeun ku sadayana di ditu perkawis kalepatanana. Kalayan sim kuring amanat ka Ibu Ona, Mang Jumrat sareng Mang Jumsar. Di pihak kepolisian ulah bade lukaliku pangakuan. Angken segala kalepatan kalayan ikhlas. Ceuk Amira. Ayo narangtung. Maraneh bakal diasupkeun ka kamar poek. Kalawan bakal dirante tah kokoda. Keheul teuing dega. Ceuk Mang Endil bari nulak cangkeng. Amanat di sim kuring sahiji deui. Nu ngiring ka kantor polisi teu kenging sadaya cekap limaan bae. Disarengan ku Bapak RT. Margi sabagian kedah ngiring sim kuring ka Guha Samparani kangge ngabuktoskeun barang-barang aranjeun nu geus dikerid ku nu tiluan ieu. Basa waktu jadi setan. Ceuk Amira bari nangtung. Baraya kaum dangu bering sakura anu kapato milu ka polisi ngiringkeun tilu jalma meunang ngabandang ti Guha Setan nu ngakukeun raja setan.
Si horeng kalakuanana nyetan sawareh deui sabagean gede arindit ka guha Samparani pikeun ngabuktikeun barang-barang nu geus digarong ku Mang Jumrat jeung Mang Jumsar. Watek jalma nu anggara murka ngumbar nafsu amarah jeung sarakah saperti buona Mang Jumrat jeung Mang Jumsar anu satadina hayang mak-mak mek-mek ngahak rejeki nu jadi anak tereena nepi ka ngabinasa jeung mitenah ka Amirah kalayan rupa-rupa akal nu dijalankeun pikeun ngabinasa Amirah. Akhirna waktu di Bandung keneh ge buona katilu jeung adi-adina geus meunang kasieun alatan Mang Jumrat jeung Mang Jumsar nganiaya Amirah di Jalan Sepur. Nu ceuk pangrasa maranehna Amirah tang tulaporkan wajib kukituana nu tiluan alabura-aburan antukna nepi ka jadi setan alas bandawasa ngaraja di jero guha nafsuna diranjing iblis luas maranehna ngajalankeun nipu ngahaja nyingsieunan urang kampung riring kiwikan jujurigan ayeuna ngakabukti hasilna ku maranehna saenggeus diserahkeun kan wajib dilangsungkeun ka pangadilan negeri maranehna teu luput meunang hukuman balitungan dina perbuatanana lilana 3 tahun sewang. Baraya gaum dangu Amirah masih keneh ngaso di Panjenang jeung Cep Iwan can waka ka Bandung cenah masih resep nyeseup hawa gunung nu kabeneran di kampung teh jadi aman sanggeus beunang setan-setana mah. Hiji sore Amirah ngahaja ngagoroan Cep Iwan diajak ngobrol di tepas paduduaan. Kang, engkang teh tangtos ngaraos dosa ka nyiwatinya? Ceuk Amirah. Dosa naon am? Pangrasa engkang mah teu gaduh dosa nanaon. Malih engkang nu nulungan anjeunna di jero guha oge. Tembal Cep Iwan bari ngareret ka Amirah. Kieu geura dosa engkang ka nyiwati teh bongan engkang ku anjeun ngangken engka abdi teh adi di payuneun nyiwati atuh nyiwati tangtos ngarep-ngarep gak kanap dipihukum ku engkang margina deui nyiwati oge parantos nyarios ka abdi yen engkang mika geget ka anjeunna dina waktos sasarengan di guha ka lembur danau. Baraya gaum dangu Cep Iwan ngahuleng ari teu diaku kumaha da geus nyahoeun ari diaku Amirah sok sieun pundung hatena sabil ngarasa oge manehna kapepedo omongan ku Amirah. Salarasna kieu am engkang oge bade teras terang ka wati dina ieu waktos yen engkang terhadap am teh sanes adi tapi pibocoeun. Jadi engkang bade terus terang ka nyiwati kumaha upami nyiwati samodel ceundalis deui ka abdi dina ngaraos asa direbut jadi goreng ka abdi nu saterasna dugi ka ngakalakeunana. Ceuk Amirah bari imut ngegelenyu. Cep Iwan ngahuleng deui bingung pikiranana ras kumaha piakaleunana. Engkang teh bingung pisan ieu teh am. Ada tetep engkang teh ngaraos asa piraku kedah cul kanu dicita di kapung Puro Onaman.
nyatana saliraam ku anjeun. Upami engkang sanggem ngajalankeun sakumaha saran ti abdi, ku abdi engkang bade dipaparin saran. Ceuk Amira bari ngangseug diukna ka Cep Iwan. Kumaha kitu? Cobi atuh engkang paparin saran. Ayeuna mah kahartosna ku abdi kieu nyiwati teh moal burung tetep palaina ngalaksanakeun cita-citana, bilih jadi raheut kana emutanana. Langkung sae engkang teh ka abdi laksanakeun sanes kanten cita-cita engkang. Kanyiwati kedah dicumponan kahartos ku engkang. Ka engkang teh kedah dilaksanakeun kanyiwati di caosan. Ke engkang mah teu acan ngartos margi upami kitu kedah disakalikeun ku engkang ditikahna nya. Ceuk Cep Iwan bari ngareret ka Amira nu keur ngagalenyu matak pika uruyeun. Sanes kitu Kang, ayeuna engkang wawartos kanyiwati yen engkang bade mulih heula ka Bandung sareng abdi. Di ditu di Bandung laksanakeun cita-cita urang duaan. Saparantosna urang nikah, engkang mulih deui ka dieu. Teras nyiwati laksanakeun ku engkang. Ceuk Amira bari rada ngalendean ka Cep Iwan sarta imut ngagalenyu. Nah ridho upami ku engkang dipangduakeun. Ceuk Cep Iwan bari tungkul nempo beungeut Amira sarta leungeunna ditumpangkeun kana tonggongna. Kange abdi mah ridho, teu geuneuk teu meuleuh-meuk mung sakadar kangge ngajagi deui kasalamatan salira engkang sareng diri abdi. Upami engkang dugi ka teu nyaosan kana kapalaina nyiwati, tinangtos jadi gara-gara nu moal sae, kitu deui bakal raheut manahna. Sing horeng buah hate engkang mah estu suci mamanahanana. Disangka saconggo rambut Nyai kersa dipangdoakeun ku engkang. Amira engkang teh kalintang bingahna ngaraos untung gagaduhan bakal pibojogeun sarupi kieu. Ceuk Cep Iwan bari ngusapan tonggong Amira. Ulah bade ngaraos kahalangan ku abdi Kang. Ayeuna pang abdi nyebatkeun kitu kenging nguci abdi nu saasak-asakna kalayan ngaraosna bijaksana. Upami ku engkang ayeuna disaurkeun ka nyiwati yen engkang bade mibojo ka abdi, kalintang paurna sok sieun sapertos nu parantos-parantos deui. Ari engke mah saparantos ngajadi kaditu kadieu sae blak-blakan terangkeun ku engkang. Kalayan disaksi ku abdi, dina alimna diwayuh da parantos laksana, moal jadi ngaraheutkeun teuing manahna. Ceuk Amira bari cengkat sarta neuteub ka Cep Iwan. Sumuhun kahartos kalayan ditampi sanes kanten saranti ka engkang. Nanging hapunten wae engkang teh sanes nyolowedor da ieu mah kapalai ku anjeun. Teu janten sawios-wios atuh Kang. Satungtung rambut oge abdi teu nyangka ka engkang yen engkang jalmi nu nyolowedor. Eta mah sakedahna nu ditulungan ku engkang buktosna nyiwati. Aya manah bade males jasa, kedah ditampi kalayan kaikhlasan. Sanaos ku pamadegan urang teu kenging pisan ngagugat jasa. Nanging da eta mah sanes urang, atanapi engkang nu mundut, itu nu nyuhunkeun. Ceuk Amira bari neuteub anteup pisan. Amira, teu aya dua mustika aning hate engkang nu luhur budi. Iwati Amira, duh buah hate engkang. Ceuk Cep Iwan
Bari ngarontok ka Amirah bakat ku bunga jeung tambah cintana. Amirah ngaburilek panona sarata Cep Iwan pageuh kagegeutna. Dasar mungguhing jodoh paribasa jodoh mah gegeberan pati. Sarata teu nyaho kasaha bakalna ngajodoh antara Cep Iwan jeung Amirah jigana geus aya ti Loh Mahfudna kudu ngarangkep jodoh. Akhirna sabalikna ti pancenang Amirah pruk ditikah ku Cep Iwan. Tempatna salamatan di imah Cep Iwan bae da di Amirah mah saha nu jadi lulugueuna. Kacida ronggahna dina perkawinan antara Amirah jeung Cep Iwan teh beunang disebutkeun itung-itung pakaulan beunang hese beleke rek ngajodoh. Beunang nempuh mangrupa-rupa gogoda jeung dodoja anu peuheur. Ayeuna kapipit hasilna kaala buahna. Sanggeus rengse perkawinan antara saminggu Amirah jeung Cep Iwan kakara parindah ka Sukajadi nempatan imah Amirah kakantun ti Mama Haji. Rumah tanggana kacida layu tur gegeutna paribasa silih asa silih asih silih asu silih nasehatan ku jalan kasabaran. Sanajan Amirah mah sok rajin ngarakacak hate bari gembeng cipanon ras kakolot-kolotna nu geus taya di kieuna. Baraya kaum dangu dina hiji mangsa Amirah nyarita ka Cep Iwan kabenaran dina waktu salse pisan keur pahadreng paduduaan bari nyacapkeun ka tineng. Kang, abdi emut kana janji-janji nu parantos dikedalkeun teh. Boh ku engkang nyalira, boh ku abdi pisan. Ke naon teh nya? Ceuk Cep Iwan bari ngahuleung baraya kaum dangu. Piraku ari engkang lali deui onaman. Wartos di panjenang teh sateu acana urang nikah. Naon teh da engkang teu gaduh janji ka am teh raraosan kitu oge. Ulah sok ilapan Kang. Kapan janji engkang saparantosna beres roes pernikahan sareng abdi engkang bade nyaosan janji sareng nyiwati teh. Ulah kitu Kang. Enggal tepangan eta teh dosa. Janji teh sami sareng hutang saparantos nikah mah bade dicanda ka dieu ka Bandung sae, bade disina di lembur sae. Asal ku engkang dicumponan syarat-syaratna rumah tangga kaditu ka dieu kedah sami adilna. Oh, larasnya. Am engkang kakara emut deui. Insyaallah dinten enjing engkang sejak ngalaksanakeun kana janji-janji eta disuhunkeun karidoan ti am engkang teh. Nah kedah nyuhunkeun karidoan ti abdi deui. Kapan cekap abdi mah ngajurung ka engkang. Mana sakitu abdi teh ridho. Alhamdulillah bagja engkang keur nembe teh gaduh bojo kengingkeun nu sakieu sabarna. Tur mamanahanana suci uninga kana dadasar kesempurnaan hirup di alam pawenangan. Kana tunggala rasa tekun kana sanes kanten parentah kalayan cegahan Allah. Mudah-mudahan urang diparengkeun ku Allah dipaparinan gaduh ganjaran nyaeta anak anu soleh kalayan tumut kana parentah sareng cegahan Allah. Kitu deui nurut kana sagala nasihat nu jadi indung bapa. Aya sanes kanten Kang.
Mung sakitu nuku orang dihareupeun siang kalayan wengiena. Mudah-mudahan gaduh anak nu bakal tiasa neraskeun rurunan urang. Paripaosna ulah pegat tuturunan, kalayan mugi-mugi dipaparinan anak nu soleh, nu dimaksud ku engkang nembe tea. Ceuk Amira bari ngalendean ka Cep Iwan gegetna tambah page. Kukituna engkang sakali deui pamitan ka Am. Dina dinten enjing engkang bade mios ka kampung Panjenengan. Engkang ngaraos oge dosa upami janji-janji engkang ganyiwati teu dilaksanakeun. Atuh kantenan, nu mawi sanggem abdi oge kitu kapan ti tadi oge. Mangga bade ka Panjenengan mah sawios Mang Endil ulah dicandak kangge pibatureun abdi. Laras Am, ayeuna mah kumargi parantos lungse engkang teh hayu urang karulem. Atuh mangga. Didinya duana nabus ka kamar saja nyacapkeun impianana. Baraya kaum dangu panutup di ti pangarangna Cep Iwan ngalaksanakeun sakumaha janjina sabada bebeja ka Amirah. Manehna kawin ganyiwati hiji randang ora nu umurna kacek 1 taun ti Amirah. Nyiwati sanggeus beres kawin teu daekeun dibawa ka Bandung, tapi manehna mah tetep di Panjenengan. Urusan biaya rumah tangga saminggu sakali dikiriman di Bandung ku Cep Iwan. Perkara hubunganana jeung Amirah diterangkeun ka Nyiwati, malah dibejakeun geus dikawin leuwih ti heula. Jadi Amirah kaasup nu kolot, duanana ge teu aya nu ngarasa geuneuk maleuk-meuk pikiranana. Estu ridho antara nu dipangyangdungkeun jeung nu dicandung. Carios setan guha samparani nu terasna tina Amirah pahatulalis parantos tamat. Mudah-mudahan ieu carios katampi kalayan kabingahan ku para pamaos atanapi ku para pendengar sadayana baraya kaum dangu. Sareng mugi kersa ngahapunten di mana aya jenengan-jenengan nuka etang nyabit-nyabit jenengan para pamaos. Margi sakadar kaleresan bae maklum carios karangan nu sakadar dilelebah. Akhirul kalam mugi-mugi ku ayana buku carios ieu jadi bahan kope sareng mangpaat kangge para wargi sadayana. Wassalam ti pangarang Bapak Entang Sumarana sareng ti Mang oge hapunten kasadayana tina ngaoskeun ieu dongengna nya carios dongeng-dongengna. Baraya gaum dangu waktosna parantose sareng dongengna oge parantos tamat. Caga urang tunda dihanjuang siang sareng wengi. Enjing insyaallah urang medarkeun deui salah sahiji dongeng atanapi carios dongeng anu salajengna. Atanapi Mang teh bade ngalajengkeun hanca-hanca anu katunda. Atur nuhun kasadayana tina pangroyongna, tina satyana sareng tina pangduana. Jeung hapunten tina kaluluputan, kalolepatan sareng kakiranganana.
Mugia kusadayana dihapunten tina samudaya kalepatan atanapi jeung sajabina pokona mah hapunten ka sadayana. Mugia kusadayana dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag. Insyaallah medar deui anu anyar.